lekas sembuh Ya. dan semoga Allah selalu melindungi rekan kita itu ya, Boni Rolis. Juga untuk siapa? Nita Tilana. Nita Tilana, semoga lekas sembuh. Saya di sini, Kang Ibin, ikut berdoa semoga Nita Tilana lekas sembuh. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah ya, Pak Usman. Biar bagaimana parah pun kalau memang haruskan sembuh ya Untuk sembuh. Ucup bagaimana begini gering. Nah, artinya apa sih? Gering si Ucup teh. Nek, Astagfirullahaladzim. mau mungkin Nah, cucuk matarakeun aku penyakit. eta jeung kata si Ibing sakit itu. Atuh, mau mungkin anu penyakit gula karena gemblong beak 7. Aku penyakit gula. Tapi karena gemblong cup, mana teh gula. 7 mah teu masalah. Si Ucup. Karunya si Ucup. Nah, pakai karunya. Gering. Terbaring, Pan. Di mana? Di pangkuan Iing. Si Ucup mau mungkin kering. Si Ujang atau kering. Ya, karunya tanya. Kita dengeurna sukuna bisa coplok tapi bisa ngahijikan nya. Apa aya kulit? Hah? Aya kulit. Ya urang sih ngerinya. Ya mudah-mudahan we. Tapi tina hasil ngajual manuk teh kitu tah. Dorakat tina manuk. Siap mereka mana bae lah. Nah, hasil bingung naon? Si patah gering, babaturan urang teh. Nah, geus 80 nya si patah teh nya. 8 leuwih, leuwih. Ama apa maut si patah mah. Rontek. Aji batu karang. Rontek batu karang. Tingali we. Da urang kaget atuh. Aya kolot tunggu si batu sapantarna deui. Si teko teh Aya geus aya. Satu nu serangan-serangannya di Penogoro. Bonyol. Wah, tos kait. Tos lami pisan. Halo. Halo? Ya. Bengi. Teu aya acara naon, Bu? Teu aya. Nuju kieu we, ieu mah ngalamun. Teu aya naon. Mangga. Ibu Anoman? Anoman. Sareng saya, Ibu. Sareng Mama Prista. Bulan? Mama Prista. Mama Pizza. Prista. Sasna? Bukan. Mama Pita. Prista. Rista. Wah, celi abdi geus mimiti kieu gini ya. Tadi teh ngeledek-ledek kasih patah air rek ayeuna karasa. Geus mimiti teu jelas ieu. Di mana Ibu di Cirebon? Ongkong geus cager. Lihat di mana di Cirebon Ibu? Halo? Cirebon di mana Ibu? Bulan? Di Bandung. Semua. Kang Anu. Di mana? Wah, semua. Buat? Panana. Punten Ibu kirang tarik. Oh gitu. Ayeuna tarik. Citarik Naon Citarik? Gening anom-anom balodrek. Bulan? Mobil derek. Peryogi mobil derek. Terus sanes ka dieu, Bu. Ka PU. Terus nurutan si Boon teh tah. Saat teh di televisi teh sah. Nu sok totorekan teh sah. Ya Ibu nah tuh da urang sahabat kitu teu nyarios cicing we. Halo, Bu. Halo. Tuh, anjeunna mah me nyarios Jantung aja nama. Atuh da meni seeten bade ngarios. Mun sareng saha teh bade nyarios naon atuh Ibu mangga? Henteu ngayeukeun lagu. Mangga Ibu nyarios mangga. Ali moal jeung tos janji moal nyarios. Sareng Ibu. Bulan, Sareng Ibu. sanes. Saha? Nir. Bolot. Sarang bolot. Bolot can budak. Raraconya. Karena tahu cok. Ai calek itu si Ibu. Bakat kesel ngaraconya. Ibu 30 meter si Gusman mah ngaco. Boro-boro Ibu abdi ge babaturanna lieur. Oh atuh mangga we wilujeng liurnya. Oh, kena laleur, seueur laleur begini. Sieur. Wilujeng sieur. Aduh. Ibu dugi ka emosi gitu. Si Gusman mah Bu sanes bawaeun bener. Mun nyarios teh ka mana wungkul. Anjeunna mah tong boro-boro Ibu abdi ge tara daek nyarios soranganan. Aduh, lupa pendengar radio marah aya nu ngamuk ente polotot anu sabar. Halo.
Halo, Halo, anu niupan wae telepon. Sareng saya, Pak. orang Robert, Kang Ibing. Robert, kenapa celananya sampai robet? Kang Ibing tetarucingan, Mun, di toel ngadelewo, mun, di tako ngabelentrang. ditoyang ada wo, ditakol ngebelentrang. Nya. Oh, gampil lah. Naon? Sirah dirubupan ku tai muning, leres. Salah Kang Ibing. Naon-naon atuh? Tai kotok nempel di tiang listrik. Tai kotok ditempel ke tiang listrik. Nya. Bade naon papa nakol tai kotok cing. Saya teh tatarucingan teh. Ya gitu we Kang Ibing. Mun mangga. Ayahnya. Aya cerdas sakitu mah. Tai kotok napol di tiang listrik. Dicepeng ngadelewo. Ditakol ngabelentrang. Lain Pan eta. sami sareng tatarucingan abdi. Kadahara naon anu dihuapkeun langsung hegel. Ai sareng teh jawabanna menang abdi keneh we leupeut di jero anjing edan. Eta mah kadaharan dihuapkeun langsung hegel leupeut di jero anjing edan. Aduh, pirupi wae. Halo. Halo. Halo, Ya. Wilujeng Wengi. Iimnya. Wilujeng. Iim. Cager Im. Mana lain? Si Ima kameramen. Ah, ini Iim. Kameramen apa mana nyeun film na geuning bareto bulan puasa. Halo. Halo, Gimana kabarnya Im? alhamdulillah. Ibu Iing ya? Aneh. Nah, tuh jual alhamdulillah we sanes mah. Sudah dihaminan mah kumaha mending dihaminan we. Oh. Hmm. Sareng saya. Dia sareng Mama Fani. Oh, Mama Fani. Mama Fani. Oh, Apa nggak penyanyi. negor sama Fani? Gimana? Fani udah di mana, Cek? Jadi SMP. Udah Alhamdulillah. gimana? Ada SMP mau gede. Ya, teh. Udah gimana? Udah di mana? Oh, masih udah. Baik udah gimana? Gimana bangsa meleleng ka halung corona? Iya, SMP. Masih di Cibolerang? Sana. Atuh sok ngarang sia teh. Hah? Di Balamoha. Cibalamoha. Aya Bing. Cibalamoha di mana? Atos cekap lah anu lieur mah abis sareng Usman duaan. Tong ngiring lieur, Tong ibu ngiring mah. lieur karunya abdi mah. Kan ya yang lagu kayak Bing, Mangga yang damai tapi gersang. sok. Yo. Damailah tapi gersang totos. Bing, Bulan atur nuhun. sami-sami. Oh, sakitu we panginten teh nya. Arah rentengnya. Damai. Nyawa damai. Nyaho. Cager artina teh. Damai, Pak. Pakai slot. Dan rame ya. Hari damai teh paguyuban urang bareng tahu dengan damai. Saya mahasiswa Sunda. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ibing. Blaras. Tetarucingan Kang Ibing. Mangga Nah, jinjing tadi bawa naon? dijinjing teu dibawa. Ah, tinggalin eta mah. Aneh. Naon atuh? Jadi. Halo. Halo. Ya, halo. Mohon atos gitu. Gimana lagu Kang Ibing ah? Mangga. Maaf. Halo? Halo. Ya, judulnya Mawar Berdurinya. Mangga. Cadel budak teh nya. Mawar berdiri sugan aya keneh. Cadel teh. Ish. Mawal beli. Ulah kitu. Kunaon? Abi resep kanu cadel teh. Kunaon? Ari mah kanu cadel resep. Resep. Hmm. Kunaon naon bedana? Ponok letahna. Jadi ulang muncul sok teh. Ngarti geuning maneh. Nyorok sok naon jo nyorok sok. Halo. Halo, Yuk, Bing. kulat. Emailnya. Naon tadi teh aya nu hayang digaplokan ku sandal di dengen teh. Mohon. Ada yang mana? Hadiah kan hayang digaraplokan ku sandal. Mun teh anu parayogi senang. Mohon ke Sarumping. Sarumping wae ka perumahan Ujung Berung. Ai tadi teh Indah. aku pingna teh aya nu hayang digaplokan ku sandal. Ya, cik urang ya. Oh, si Aima tega. Si Master kita ngajaga di hadapun lawang nyeklan cenah beusi. Udah ke pabrik sih udah kadari sih udah garaplokan sandal. Aduh. Ai Cager-cager itu Kang Bing. alhamdulillah kieu we geuning ye. Lain alhamdulillah teu cager-cager kalakuan teh. Nah, sia. Alhamdulillah. Abdi mah teu ngiring ya Cai Inunnya. Bang Cai Inun sang Kang Ibing Aom kulan. aya ieu Tong tatarucingan ka abdi mah. sanes anu harita ngiring di Lembang. Samohon. Upami anu pergi potret. Samohon. Potretna dititipkeun di panitia jalanon. Teh Iskandar. Iskandar. Bisi bade nyarana. Mangga.
Mangga. Ini seueur pisan si Mangga. Mang teh rebus cenah ih. Mangga. Nya. Maka pendengar anu hoyong potret Mas Ajar langsung we ka ujung Berung Indahnya. Mohon. Ka ujung Berung Indah khusus bagi mereka yang ingin potret Mas Ajar. Hayang diteke. Nya musuh geus lah. Aduh, Sinetron teu ngajakan, ayeuna ngajak musuh heula geus beung-beung pokona mah lah. anu rek nyebutkeun euy urang mah aya lauk. Aing hayang lauk leutik eta ti bulan Mei. Bulan Teu baheula ke Sukabumi. Ai urang garanti yuk ngaran kabeh teh ngaran lauk. Aduh. Ayo, urang mah ngaranna spasium. Nya an si Ucup karunya ngaran. Nah cuma aya lauk naon si Ucup? Betok. Abdi bantu. Betok mah kasep teu. Arwana. Sate. Lain. Si Ucup berarti buas. Ini gitunya. Mangga. Kirim lagu atuh. Mangga. Nuhun. Kita tadi ngirim we abdi. Buat Mas Ajar. Aya mah ngirim ka si Ai ah. Bohong wae mah ada letikna euy. Mas, ya, Kaktus. sareng saya. Kaktus. Iya nu ngadongeng kaktus. Arab teh. nya. Kaktus teh kewing. Naon Kolotnya. kaktus? Lain geus kolot. Atasnya gitu ah. Naon mangga? Lanjut. Kaktus sakitu cenah kaktus. Karena kaktus teh mana teh kabina-bina teh. Halo. Teu aya bing. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedih abi mah. Ulan? Sedih. Kunaon? Namina oyi mah kada digentos teh gitu. Atur nuhun kayak gini. Dah. Nanti udah. Duka. Kadang urang mah bener. Jual aja we. Mana mah kalau laki mah atong kitu mun aya telepon teu laki tuluy cicupan. Ulah kitu euy. Penting teu laki mah informasinya. Sareng saya. Halo. Mas Ajar. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pabrik Kang Azhar. Dari pabrik Senal, Ojima. Ibing wilujeng wengi. Halo. Kang Ibing, Ya. ada nyungkan lagunya. Katanya ibu-ibu nu kieu tah geus sepuh tapi nyarios kieu. Kesepuh naon Mas? Ya aya ibu-ibu babaturan urang 72 tahun. Ibing, Ulan, orang tatarucingan yuk. mangga. Itu geus kolot Tang. Melamun bukan melamun, mata Tuh. merah bukan marah. Melamun bukan melamun, mata merah bukan marah. Terus Lauk gurame. sanes. Nyahuanan we maneh teh sia teh di mana gurame matana merah. Nah, gurame nyeri panon. Keur kepancan anggeus. Pan kamari ge nempo urang gurame. Si Memet. Tah eta Ibing taluk, taluk. Kang Ibing menuju beol. Ibu. Nah, maneh teh kabina-bina teh jorok teh euy. Kang Ibing udah nyungkan lagu. Moal. Tegas gitu urang. Ibing marah ya. Tuh, buat apa marah? Saya tidak pernah marah, orangnya saya mah halus. Aduh. Ibu tahu kan saya makhluk halus. Alah. Kapan saya marah? Aya kutiasa kitu tah. Saya tidak pernah marah. Tidak. Ya, Tidak. Kang Ibing marah. Tiasa kebulak kebalik. Tidak marah saya. Nanti perlu abdi bimbing ku anjeunna teh. Halo? Ya? Ya udah ya Kang Ibing. Tuh. Ya udah, kita nggak marah. Bing abdi mah kagum Tah, eta. cara menghadapi ieu teh nya. Kumaha ieu nanya? Mohon. Aduh. Saya salah. Nah, perlu tak abdi dibimbing gitu mah ya. Tapi si Ai manger sampai bisa sare. Huh? Datang nu marentah senal ka itu. Padahal bere kenca bungkulnya. Ya beng. Kah? Tujuh naon. Aduh, ya pertarusan menuju naon si Wisman pusing. Jeung. Ulan, Rongah teh. ulan, Rongah. mohon. Ibing galau. Sareng saya, Pak. Saha atuh bete? Lu kata abdi mah. Ah, abdi mah kalalaki mung nampi. Kobo nu gelo sih tadi mah. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Hmm? Kayak teh wanina bisa tegas gitu. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Si Ibing bisa. Sareng Nunung di, Nunung. Di mana? di Bang Bayang. Bang Bayang. Bang Bayang berapa? Rahasia hati tang. Oh, rahasia. Oke, kita saling rahasia ya. Heis. Masih ada tatarucingan ya. Oh iya. Bun. Heis, kenapa ketawa? Ngaku. Udah berapa kali mencuri di sini? Om, Kulan. Kenapa kaum-kaum? Ini pemeriksa. Ibing kan atuh heula. Mah. Boleh.
Non dan kena Mercy New S sarang panganten pamegat. Kabdi mah biasa kan jorang-jorang gitu, Pak Ibing mah pinten. Tidak. Apalagi saya. Saya mendengar yang begitu-begitu langsung merinding disco. Tong maka di Parema nya walar heula ye. Wah, itu maka di Parema. Sok atuh naon? Bagus banget kan. Duka abdi mah kana jorang-jorang mah teu biasa. Sok atuh di waler. Sok atuh di waler. Gitu. Nya upami mobil New S da pengawas lumayan nya awis. Janten upami di jalan teh menghindari lubang ya dan bisi ya diapik-apik gitu. Upami pameget, panganten pameget nyarian lubang. Gitu ya. Asa orang geus pernah jadi panganten teu. Ya, da lubang nyempurkeun da urang. Teu nyari, alasan mana maka dicari. Ke tempat nang semua jauh. Jeung lubang teh nyempurkeun. Belut lubang. Belut lubang di Cimanuk. Nah, eta mah bisa nyamperkeun itu kumaha. Halo. Halo, wilujeng lukungi. Tuh arek nyebut wilujeng siang jeung wilujeng ini jeung luki. Arek nyebut wilujeng lulumu. Kak, halo. Bulan. Tos gentos seberapa kali lancingan? Abdi ayeuna 2 kali. Banjir cikan dirinya nya. Mohon. Ih, kira uih atuh. Mohon. Digeuleuh sisirian wae meni enak ngedengar lagi. Deh. Tah si bisa anak gitu si Gusman mah. Eta tah urang mah salutna teh. Aya aturan enak segala. Makanya salut ka urang, nadi kira urang teh salut, tapi kan gak bisa drama gitu, maka jeung geura uih enek. Manya ya enek tah uih. Jigana teh tos ngabudahnya. Aduh tadi keterang gitu. Kaambeuh ka dieu ge. Uluh. Naon cenah ngabudah teh? Tuh, naon atuh Cen? Naon? Sang neneng itu? Aneh. Sa? Mama Sally. Oh, Mama Sally. Kumaha Sally ayeuna di mana? Oh, Shelly. Pansok aya geuningan for Shelly. Mustang Sally. Bahaya lagu nakang. Mama Sally. Mohon. Damang? Sahana. Mohon mamahna? Sae atuh. Oh, main teu. Ya eta atuh meni kieu deui. Mohon keungnya. Mohon. Laleueur. Naon itu jeung laleueur naon? Tadi dinya. Tah abdi mah terang ieu. Cece mah kana ngajakna kana ieu wae nya pikiranana. Ya atuh da ayeuna teh wengi nya pasti kitu. Komo kesepian itu. Tah. Eta mah bagian si Gusman. Abdi ulah dicacanak, abdi mah pergi ke uningan di radio Marage di ruangan teh disekat. Ge baringan. Dan di teh sanes sareng abdi sareng Gusman nyaga nyarios tapi kami terpisah dalam ruangan tersendiri. Kan begitulah untuk menghindari kuman. Jadi silakan kalau mau ngobrol dengan Gusman, silakan. Saya mencari yang lain. Mangga Ceu, kadi Ngantosan. mangga. Ki urang budahkeun sami-sami. Buka pintu ayeuna teh. Mohon. Buka pintu mangga. 10. Mohon. Terus ka ituna dobrak panto. Nampar itu. Mohon. Atas satunya. Pangga Bang. Gusman. Naon? Maneh kan pikeun naon eta teh, nepi ka kitu eta berita. Hah? Didinya maneh mah nepi ka jigjikeuna buka pintu, sabaung-baungna urang ternyata teu nepi ari kana kitu mah. Maneh nepi ka kitu eta telepon. Ngemuih we sekitar dinya. Cik atuh euy. Naon urang? Keheul aing sadari nepi ka urang ditutup ruangan teh. Ku bakat embung. Kumaha eta teh? Tah bing urang mah istri bisa. Tak ieu geura yeun urang mah halo. Halo? Sarang saya Celis. Bukan. Saya Jam-jam. Bulan Jam-jam. jam-jam. Ya. Walah. Cipta bedegul nah. Sudah. Jam-jam berapa? Ada apa Pak jam-jam? Tarucing, biasa bibir tarucing. Apa? Tarucing. Iya apa? Jika jauhan kuda, jika deketan sapi. Deket sapi. Naon? Tuh jauhan kuda geus deukeut sapi. Aduh rada bingung naon tah Pak? Sok tembak. Naon tah Kusman teh jauhan Bukan, kuda? mah. Tika deuketan sapi. Saya tah. Eh? Naon tah Pak? Tembak heula. Lalu. Lomari.
Hah? Lomari. Mana lagi seri. Mana lagi seri. Artinya ieu jawaban asa calangap. Lomari. Anu mere tarucing lagi seri. Jeung urang dijawab lomari. Ika ciri yang kira talu. Naon, Pak? Hah? Salah ditinggalian eta. Salah ditinggalian cenah. Sae eta tarucing. Tak ku abdi bade eta mah tarucing ini kanu sanes. Tiga depan kuda, tiga deketan sapi. Salah ditinggalian. Maksudnya mah di ketempuan apa batur, deket sing korek pemajikan. Ah, teu nyaho teh urang maneh mah tafsiranna mun jauh pisan. Eta tuh udah urang Jauh pisan maneh mah. psikologisnya kadinya. Maneh mah bikin kakitu aya teureun pamajikanna sarua kanjing sapi. Aduh. Ulah kitu euy. Provokator ya. Aduh, provokator tadi sebel. Halo. Aduh, aing lihat teuing tuh. Duh, nyebut uang aing atuh. Ibing. Alah, Ibing Kusman ya. Maneh saha? Aing saha eta tarucingan. Mah mung. Ibing. Mung. Ya, Mung. aing ya si Kusman mana? Ibing. Ya. Halo. Tadi dengen tadi ku si Gusman. Nah, Tanya daek. Urang muter cap baru papalaton. Tatarucingan. Mangga tuh gini urang nya. heeh. Mun dijawab merehan. Tatarucingan ya. Mangga sae. Tika jauh. Kulan Jauhan gajah. ti katabihan naon? Gajah. Gajah sumuhun. Tika deketan kapas naon. Uluh. Ti katabihan gajah, ti kacaketan kapas. Naon tak gelis? Cilu. Ah tuh geuning gumujeng. Ti kajauhan gajah, ti kadeketan kapas. Cilu. Nah, ka mana wae atuh? Ya eta. Cilu teh hartosna kecil tapi geulis. Cece barusannya hawatos. Naon mah teu jawatos. Halo. Nah, bagian mana Bing? Beh, Waalaikum. waduh, waalaikumsalam. Cenah Kang Ibing. Mangga Eta tarucingan. sumuhun. Naon bae dana turuk sareng titit. Ada di anak meri. Nang seuri. Tah hatur nuhun. Naon bae dana titit sareng turuk. Kayaknya Jawab ku bodor piraku bodor. mangga urang waler. Urang waler. Urang waler. Duh geuningan ieu. Tah bentana naon ieu? Ieu mah di bade di waler parem. Sudah dikanta. Oh. Sudah dikanta. Kulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi kada tarucingan. Mangana itu jadi kabeuki di bunyada kana tarucing. Mobil naon ya? Mobil Naon? Fiat, mobil VW. Aneh. Aya deui mobil naon nu paling aman? Aman teh si buncil he. Semaut. Aman teh. VW ditanyakeun ku urang. Mobil teh naon? semaut. Oh, mobil naon nu paling aman? Aduh, naon teh Pak Kusman? Duka tuh, abdi mah teterangan terucingan bodoh teu kapungkur ge. Jeung tara mobil we abdi mah. mobil cicing. Aneh. Naon? Mobil Karimun. Aduh. Karimun tah. Aduh. Aman berat Karimun. Pan Karimun tang. Aduh, Gusti. Halo. Aku Waalaikumsalam. Istri ada di kantor? sanes. Oh, saya. Pada hoyong ngiringan tatarucingan. Mun Teu karaos tapi amis. Heeh. teu karaos Tapi amis. tapi amis. Bibir anjeuna. Lain. Bibir anjeuna. Aneh. Lalu Taluk. nya sok atuh. No, nya bibir anjeuna. Sanes. Naon atuh? Anu tos ngaraosan we. Oh. Naon? Lalu Lauk. angin nganggo gula. Angin nganggo gula. Terus Kasih dating. Kasih dating se. Angin nganggo gula. Saya teu tarucingan. Teu karaos tapi amis. Angin nganggo gula. Kareo nya. Gusti naon anu tiis tapi bau cikur kalawan teu karaos waleranana angin nganggo letek. Kawina-wina teuing maneh teh. Naon nya nya. Aduh. Nyeri tapi teu katingali naon? Halo.
hayam ngagaduhan Aji Halimunan. Oh, Dipacok di kadel. Kalau orang kita taruh cingan bagi ngecapruk ke Halo. Halo. Gusman ya, Sa, Iping. Orang mau ngejawab. Sarwa. Orang masih kena emut. Anu teka raos tapi amis. Angin nganggo gula. Kabina-bina teh inget emutan. Aduh, upami asup angin dikerok amis. Aduh, ampun. Bing ya bagian mana tapi? Halo? Nah, tapi lagi nanti. Halo? Halo? Ade. Oh. Cobi abdi tatarucingan. Halo? Gede tapi hasem. Sekarang Kang Ibing. Naon jawabanana? Taruh singa. Jawabanana ima dibalur ku asem. Ibing. Gede tapi hasem, ima dibalur ku asem. Ibing. Kulan. Taruh singan. Muhun mangga. Naon bedana kereta api jeung korek api. Asa cuman baheulanya. Poho deui abdi. Boro atuh kayak mau dikirim roti ya. Ajun teu roti. Jeung kudu mikiran kereta api mah. Ajun teu roti. Lain aya kene. Layak kene duit boga. Ibing. Jadi kintu roti ya ku abdi ya. Mun naon atuh? Ya sok atuh nah. Mun atuh lah abdi tunjuk teu mari kiri teh. Sok, enggak. Ieu roti cari rasa ya. Mun mangga naon atuh? Bentana korek api sareng kereta api ya. Mun Upami korek api mah tiasa ditambut, upami kereta api teu tiasa. tah eta Kusman tiasa ditambut kereta api tiasa. Para pendengar Radio Mara, jam sudah. Halo? Yuk. Yuk. Halo? Halo. Oke, Ibing. Mun. Ya, air barucingan. Mun. Kunaon anu teleng? Bisa jantan tentara. Duka tah. Terang teh. Henteu. Nanya tentara eta. Kumaha atuh itu terang kumaha mun kada maksa ka abdi teh. Serius tentara? Henteu. Abdi ge tentara. Tos, sami-sami teu terang urang kompak. Kita tarucingan abdi nu tadi keke jadi emutan. Gede tapi hasem. Si Gusman handphone mah suara handphone mana teh? Handphone mana teh bodi nomor sabaraha Gusman? Oke, Radio Mara di Bandung, saya mengucapkan selamat malam. Saya Kang Ibing. Semoga Anda mendapat kebahagiaan di malam ini. Buat Akila, buat para hansip yang sedang jaga di Pananwangi, selamat mendengarkan. Saya Kang Ibing di Bandung.